Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kesuna anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tarmedi manis sakilat pisan nyokot duit tina tas gancang diasongkeun ka Suherman bari mere isarah ngiceupkeun panon katuhu. Suherman surti kana isarah Tarmedi ngan leos wae keluar api-api meuli rokok. Anu teu lila Tarmedi kaluar ti warung Cikopi tuluy Noel Suherman leos arindit ninggalkeun warung Cikopi. Leumpangna salungkar salingker mentas jalan ka belah kidul bus ka hiji toko pakaian. Peka di nyaman milih picala naon keren teh sakalian jeung keur nyetiti budak mah pangmeulikeun anu geus jadi wae kadinya jeung sapatuna sakalian. Tarmedi nitah milih picala naeun ka Suherman. Suherman teu talangke ngan pok wae ka pelayan menta kaen pikeun picala naeunana jeung kameja tetoron pulas telur asin. Tuluy milih samping jeung pibajueun keur nyetiti kalawan nyokot baju matros jeung sapatuna keur anakna. Geus kitu mah kalawan balanjaan geus dibayar ku Tarmedi leos kaluar bari nyamperkeun tukang beca. "Mang beca, kasimpangannya sabaraha?" tanya Tarmedi bari ngodok pesak. "Pasihan 30 wae kan," weler tukang beca bari jut turun. "Heuh, sok wae lah, asal ada kesitnya jalana. Ngan kade sing hati-hati, bisi cara tadi saya tiguling." Tarmedi bari gek diuk ngarendeng jeung Suherman. Geus kitu mah geleyeung beca teh maju beuki lila beuki tarik anu teu kungsi saparapat jam geus nepi ka patempatan lembur Tarmedi. "Tos di dieu we." Tarmedi nitah eureun ka tukang beca jut tarurun song mikeun duit 30 perak. Sanggeus tukang beca ngaleos pok Tarmedi nanya ka Suherman, "Mana duit teh euy? Cing gadiekeun." Tarmedi nanyakeun duit anu tayalian duit ladang nyamber tea. Song ku Suherman dibikeun barang diitung serengeh Tarmedi seri dumeh bebenangan rada mucekil make aya kana 15.000-na. "Sakalian wae eta mah. Pakaian keur pamajikan ente kadiekeun heula. Keun isuk atawa pageto ku saya dibikeun. Maksudna mah dek ditembongkeun heula ka pamajikan saya." Suherman teu ngahesekeun ngan song wae pakaian keur pamajikanana teh dibikeun ka Tarmedi. Bas ku Tarmedi diasupkeun kana jero baju jas meuni rikip nakar. Geus narima duit tuluy Tarmedi jeung Suherman laleumpang nuju ka imah Tarmedi. Gancang Tarmedi muka panto pagar. Anak Suherman kasampak keur ngeletek ulin di buruan gancang ku Suherman budak di pangku. "Ari eceuna ka mana nyai?" tanya Tarmedi nanyakeun pamajikan anak ka Nyi Titi bari ngosod-ngosodkeun sapatu kana kekesed. "Nuju di jamban Kang," ular Nyi Titi bari ngaleos ka dapur. Cat Tarmedi jeung Suherman arunggah gek diuk dina kursi. Porosot Tarmedi ngalaan tali sapatu sok ditunda dina kolong dipan. "Da teras ka mana Kang Med meuni sonten-sonten teuing?" tanya Nyi Rohmat anu tas dicai. "Sore-sore kumaha, kakaroge jam 4 kurang 5 menit. Kemana wae atuh, lalaki mah loba urusanana," walar Tarmedi bari ngaleos ka kamar anu teu lila geus gek deui diuk nyang hareupan Suherman bari sirah ngadangheua ka tukang. Keur kitu kurunjung Nyi Titi norojol ti dapur bari mawa cai teh 2 gelas sok ditunda dina meja. Kang Med, kumaha cios ka Sukabumi teh?" tanya pamajikan Tarmedi bari ngoncikeun lomari. "Is, heueuh nya, teu ingat teuing. Isuk wae atuh mah, urang kana bos wae ngara gancang," ular Tarmedi bari ngarongkong gelas regot nginum. "Na aya naon Med ka Sukabumi?" tanya Suherman. "Eta dek ngalangok budak geus sebel jeung ninina di ditu, tapi da moal lila paling-paling oge 2 poe meureun." "Nyi, dek ayeuna balik teh bisa kaburu hujan?" Suherman nanya ka pamajikanana. "Mangga atuh," ular Nyi Titi meuni kesit nakar. "Anu memang," pikeun Nyi Titi, "geus eueuh pigaweun naon-naon deui."
gancang Nyi Titi pamitan ka pamajikan Tarmedi dek balik. Enjing mah wayahna wae ai dikantun ku cecenya. Eta oge upami teras emot wae mah kapun anak moal ece oge. Marginya kitu ece mah ari wangsul kasarakan teh tara cekap ku artos sakedik-kedik. Sakantenan wae enjing mah ece jajapkeun nuge ka setamplat. Sakantenan sareng Jang Maman pamajikan Tarmedi bari golosor ngasongkeun rantang dieusi sangu jeung duit 100 perak. Mangga cece manawi teu aya pamengan hatur nuhun atuh cece ieu ditampi ku abdi ular Nyi Titi. Geus kitu mah leos Suherman jeung Nyi Titi baralik. Suherman ngagandong budak, Nyi Titi ngajingjing rantang jeung ngais babawaan. Dina poe Minggu isuk-isuk sabada Nyi Titi rengse di baju anu maksudna dek ngajajapkeun anu nyaraba. Pok Suherman nyarita anu maksudna menta dipangbejakeun ka Tarmedi yen teu bisa ngajajapkeun. Ti bejakeun wae nya ka Tarmedi, wayahna kitu akang mah teu bisa jajab kulantaran teu ngareunah awak. Keun dudi mah tong dibawa bisi barabe ku babawaan sahanteuna meureun mawa oleh-oleh. Palai ngiling dudi mah mama palai ngiling ceuk anakna bari ngagalekan ka Nyi Titi. Entong panas antos wae sareng apa di bumi. Da mamah oge moalami engke ku mamah dipanggalehkeun roti anu ageungnya. Kasep dudi mah Nyi Titi bari celengok pipi budak teh dicium. Geus kitu mah gejelig Nyi Titi turun indit ngajugjug ka imah Tarmedi anu maksudna dek ngajajapkeun anu dek nyaraba. Sanggeus Nyi Titi ngaleos teu lila Bos Suherman asup ka patengahan gek diuk dina kursi jeung anakna nyang hareupan dahareun anu geus meunang nyayagikeun Nyi Titi samemeh dek indit. Kira-kira pukul 7:30 waktu Suherman keur dahar ti luar kadenge aya sora awewe pupuntenan bari ngagegero kana ngaran. Sot piring ditunda regot nginum bari ngelap bibirna ku sapu tangan tuluy ka hareup nyamperkeun kanu pupuntenan. Barang brai panto dibuka si mana horeng anu pupuntenan indungna jeung bapana diiringkeun ku pamana anu ngaran Saca. Calageur man, tanya indungna bari cat unggah. Sok sanajan henteu aya panitah unggah oge kulantaran ceuk rasana dumeh ka anak. Ditanya kitu teh sakemek oge Suherman teu daek ngawaler kalah ngabalieur bari paroman semu geuneuk siga nu ngarasa keheul. Kumaha calageur man jeung ka mana ari si Nyai? Indungna pok deui nanya bangun anu panasaran sanajan katinggalina paroman Suherman rada beda oge. Dek nahaon barena oge atuh los-los ka dieu. Teu guna-guna ka darieu oge. Kadongdora jor-jor ka darieu. Keur waktu anak tunggara mah menita aya lol-lol da eta meureun sieun kapentaan kuno jadi anak teu matak jadi karugian deh sanajan teu aku anak oge. Ular Suherman ngadak-ngadak ayeuna mah jadi boga robah adat kuat teu daek ngaku kakolot sagala. Ih jalu anaking hampura wae atuh geus heubeul teu ka dieu sotenan kahiji ku jauh. Kaduana geus teu pati kaduga indit-inditan. Ieu oge dumeh maksakeun awahing ku hayang manggihan anu jadi incu. Kitu oge seuseut nepi lamun teu dijajapkeun ku kai Saca mah. Yap ka dieu Kasep ka Eni ceuk indung Suherman bari leungeunna ranggah deuk mangku incuna. Gancang budak ditong takut ka tukang ku Suherman siga nu ulaheun nakar disambat ku ninina teh bari top Suherman ngarawel tulak panto. Hiuk dibabukeun ka indungna. Saca rikat nongtak indungna Suherman anu deuk dibabuk atuh man bentuk wae kai teh keuna kana tarang bapana. Kudupung bapana ngudupung tarang baloboran ku getih gancang indungna ngarangkul ka bapana Suherman bari ngaguk-guk seurik. Suherman, nah si laing teh bet boga petak kitu ha. Sok sanajan si laing kasebut alo dewek. Dewek teresep nenjolak ku lampa si laing kanu jadi kolot.
Ya, tibatan kolot si laing dibinasa. Lebih hade iga sisa aca ku si laing. Ayo turun si laing Suherman. Nyatana lalaki langit lanang jagat. Gera petakeun pangaweruh si laing. Bejana boga pangarti menanggu guru ti urang simpangan. Bisi boga rasa sieun susulan sakalian guru si laing babi. Ceuk saca nyaritana bari nulak cangkeng dina lawang pantopisan amarahna ngagugudug. Teu dipikir deui ngan sebrut Suherman ngarontok bari panon muncereng badis ucing deuk ngarontok beurit. Bubuhan saca boga pangarti seetik-etikeun jeung memang geus taki-taki kalawan geus nyaho kana gerakna Cimande. Barang seak Suherman narajang kilek saca ngagiwarkeun awakna saeutik kagigir. Sakilat buuk Suherman ditongtak dibarengan pundukna dipepeg satakerna. Muncul dina olahraga ayeuna teh mah di karate. Atuh blug Suherman teu beubeut menenang karak bengkang di buruan. Jeleng saca luncat ka buruan bari sosoak seolah-olah nangtang ka Suherman. Suherman, ngerepetakeun pangarti si laing. Ayo, hudang. Lamun penasaran hayang ngajajal dewek. Saca nyaritana kitu teh. Teu nunggu deui hudangna Suherman ngan kak samleh baju Suherman dicekal. Jung dijungjungkeun. Cekuk. Bro Suherman ngaceng jehe kana pagar. Cer keluar kecap tina liang irungna mapai kana bibir. Waktu Suherman yang saya dina pagar seak deui wae saca najong ku suku katuhu ngan hadena waktu saca ngahambatkeun sukuna. Suherman dekat newak suku saca bari dicentok. Bluk saca ti beubeut bari tuluy Suherman ngarontok. Der galungan papukat lir puyuh diadu gokorentelan kaditu kadieu taneuh bayedug. Pagar kuat karebah. Keur meujeuhna papuket galungan torojol Mang Murtasim datang muru kanu keur gelut samping ngaleleke siga nu deuk merosot. Maklum ku gugup teh kabejaan kujang unen jeung Suherman yen Suherman gelewet. Srod samping Mang Murtasim diasrodkeun kak. Tak saca anu waktu harita keur nindihan awak Suherman teh dibedol ka tukang. Porosot dengan saca lesot tina beheung Suherman ngan teu kanyahoan Suherman ngajajak dada saca. Atuh dayagdag saca ngadayagdag ka tukang samalah Mang Murtasim oge kabawa ka sered. Bro saca nangkara kana dapuran awi hawur nindihan Mang Murtasim. Teu lila rob lalaki ngaronom ngarejeng Suherman nya kitu deui saca pada nyarekelan leungeunna. Tidinya mah kakara Mang Murtasim oge bisa cengkat hudang katinggalina mani nyengir taksiran ngarasa nyeri ti teundeut bujurna. Dasar dadalan Mang Murtasim keur tiis diri barang jung nangtung kabeneran caranana ti kait kana tunggul haur atuh ngan korowok bae soeh. Palebah bujurna meh ampir sapat. Gancang Mang Murtasim nyokot sarungna anu ngalumbuk dina taneuh dicokot tuluy dikebring-kebringkeun rap dipake nutupan calana anu rangsak. Waktu harita Mang Murtasim teu buru-buru balik tuluy wae asup ka imah tua kampung anu maksudna hayang nyaksian kanu tas garelot deuk diberesan sangkan ulah nepi ka goreng kajadian akhirna. Di imah tua kampung pinuh ku jelema awewe lalaki sumawana barudak mah lain caturukeuneun mani ronghok narempok tina kaca jandela. Sanggeus pada laler nafsuna pok tua kampung nanya ka Suherman naon anu jadi asal usulna ku ayana Suherman jeung saca garelewet. Suherman teu daek ngajawab aya pananya ti tua kampung teh kalah ngabetem wae duka ngarasa era duka ambekeun keneh. Cik Jang, naon kawitna ieu teh? Dugi kajantenan kaributan kieu teh. Akang hoyong terang. Tua kampung nanya ka saca. Derak-dak ku saca didadarkeun ti mimiti nepi kajadian riributan anu kekecapan saca teu dikurangan teu dileuwihan estu sacerewelena. Oh, janten kitu kawitna teh. Nupi ibu ka ieu Jang saca teh pernah kumaha? Tanya tua kampung bari ngareret ka indung Suherman. Manawi dipercanten mah ka ibu, manawi dipercanten mah ka ibu, dupi saca teh pun adik, hartosna pamana ieu pun anak. Welar indung Suherman bari nunjuk ka saca. Ar geuning, sanes jeung saha? Sanes jeung nulian ieu.
Nah atuh dugi kaki tu na eta sereng saderek kanggo akang majang maman sanes sedeng dek topi ku ayana tindakan jang maman kitu teh teu kinten lepatna komo deui ieu urang kasepuh anu sakitu kapan sepuh mah haat-haatna nepangan ka urang nah ari urang bat kitu sing emut jang maman pikeun urang sadayana termasuk diri akang pribadi moal aya urang lamun nyatana teu aya ibu rama sok aya paripaos sadaya jalmi mah teu aya nu kaluar tina belah batu sarengna deui naon untungna urang riributan kieu cobi galih anu kengeng tetep di bangkol anu kawan tetep ngarengkol komo bari diantawisna salah saurang aya nu tiwas mah maklum ku nafsu teh bari teu boleh dirojongan ku setan meureun temahna mah cilaka sarerea atuh eta upamana urang lepat kudu tumarima kana kalepatan kalawan enggal menta dihampura sawangsulna anu telepat mah kudu asak-asak ngahampura sarengna deui pikeun saantero jalmi majang boh dinu anomna boh dinu atau sepuhna saurang oge lah teu aya nu gagah anging sahiji teu aya dua teu aya tiluna anu gagah mah nyatana pangeran laras kitu nya mang ceuk tua kampung nanya bari ngareret ka Mang Murtasim anu harita diukna bari nyabakan bobokong urut katindihan ku saca salodosna mah patua kitu pisan malih anu lepat atanapi anu loros oge ku jalan kitu mah teu aya untungna buktosna mah rugal we nu aya malih emang sorangan ku kajantenan bieu ngiring karugelan hiji bobokong emang asa potong katambih-tambih deui kadua perkarana keur kabeneran teh boga calana salikur-likurna hayo ngadon ti kait kana tunggul haur atuh menirang sakieu Mang Murtasim bari nembongkeun calanana nu rangsak ku ayana Mang Murtasim nembongkeun calana anu rangsak atuh ger wae anu keur ngarariung teh sareuri geus puguh ari barudak mah manipating calakatak geus putus tua kampung mere pepeling kadua pihak kanana kalawan pada saladar teu aya nu ngaluarkeun basa nu teu merenah gancang saca miheulaan ngajak sasalaman ka Suherman jeung kanu sejena kalawan harita keneh pada budal kaluar ti imah tua kampung nya kitu deui Suherman balik ka imahna bari nuntun anakna top Suherman kana enteng tuluy ngentengan beungeutna anu karasa pareurih keneh urut galungan Man, mak dek balik wae atuhnya indung Suherman bebeja dek balik anu tekung si unggah heula ka imah. Suherman tonggoy wae keukeuh teu daek nembalan sakitu digegero oge kudu jadi indung teh duka keheuleun keneh duka teu kadengeun. Waktu Suherman ngentengan beungeutna kurunyung nyititi anu tas jajab pamajikan Tarmedi teh datang gancang mikeun roti ka anakna dumeh tadi waktu dek indit janji dek mang meulikeun roti kunaon eta rarai teh Kang Maman tanya nyititi siga nu reuwas bari ragamang leungeuna nyampa beungeut Suherman teu kunaon ti ular Suherman sok nunda enteung kana luhur gupet bari rap di baju kunu bersih. Nah bade kamana atuh Kang Maman apan tadi nyaurkeun teraraos atuh bilih bade angkat-angkatan tuang heula kadinya nyititi nyaritana kitu teh bari ngareret kana beungeut Suherman keun wae ti da enggeus ari dahar mah tadi jeung Dudi samalah jeung deui akang teh aya kapentingan carek caritana kitu teh Suherman bari jut turun teu nolih ka pamajikan atawa ka anakna jut leos teh sanyana. Sajeroning Suherman turun kaburuan bari ngaleos lempang nyititi olohok panon mencerong kanu indit nepi kalesna teu katingali ti sajutna Suherman turun ti imah geus aya kana 2 poena teu aya balik-balik kalawan teu aya bejana pisan ka mana anu ditujuna kaayaan diri nyititi sajeroning ditinggalkeun teh gawena hulong jentul mikiran nu jadi salaki kamana nya inditna asa teu kaharti kupikir anu tara-tara ti sasari
Mincak katilu poena waktu Nyi Titi keur ngalange dina lawang panto bari ngalahun anakna kalawan geus nyeri beuheung sosongeteun balas ngareretan nu jadi salaki. Katingali rentang-rentang Tarmedi datang atuh plong Nyi Titi asa bunga sugan aya raratan perkara salakina. Damel naon Nyai? Tanya Tarmedi bari seuri jeung Noel gado budak anu keur dilahuan. Nuju kieu wae Kang, mangga calik. Nyi Titi bari ngaleos ka pangkeng nyokot samak bar diamparkeun dina dipan. Gek diuk bari rumahuh bangun anu capek. Iraha akang teh sumping sareng cece deui Kang? Tanya Nyi Titi. Puguh nembe pisan akang teh Nyai. Malih ti ditu oge ngalegog wae teu barang bantu naon-naon. Malih eceuna mah di ditu keneh. Saurna mah hoyong istirahat. Kalayan sono kene saurna kanu janten sepuh sareng kamurang kali duka bade sasasi duka bade 2 sasi rupina sabetahna panginten moal lami Nyai akang teh peryogi mah eta we bade ngabantun konci ieu pake antos haraseum kieu bade disalin. Tarmedi bari ngabuan bajuna. Sareng eta deui Kang, abi teh ngaraos ku teu kahartos ku pun lanceuk. Tos 3 dinten ayeuna teu aya wangsul-wangsul. Duka ka mana angkatna, margi teu wawartos. Nyi Titi nyaritana bari ngalimba. Tah palebah dinya anak jelema mah puguh teh oge. Cacakan kakara beunta. Lamun beunta teh mah komo lamun seges buncelik cara batur. Geus boga adat kitu. Ayeuna mah kieu wae Nyai, keun tong emutan perkawis Suherman. Kuriak jadi gering sorangan. Keun wae antep Nyai mah tong hariwang sieun teu barang tuang satungtung aya keneh akang mah samalah ayeuna oge top tah tarimakeun ku Nyai kanyaah ti akang. Tarmedi nyaritana kitu bari sok nu nabungkusan dina lahunan Nyi Titi. Anu teu lila ti santas Tarmedi mikeun bungkusan ka Nyi Titi gejelig turun leos balik lempang mani ngagedeg. Sajongjongan Nyi Titi mata simeteun sajeroning ngalahun bungkusan teh pikirna mah ka mana mendi wae. Teu lila bungkusan pamere Tarmedi dibawa ka kamar tuluy dibuka barang breh teh samping jeung pibajueun anu tina brukat wol jeung ditumpangan amplop surat anu harita keneh surat dibuka breh katingali di selapan duit anu gedena 1000 perak. Derak-dak surat dibaca anu unina nerangkeun yen Suherman teh pajar boga deui pamajikan. Satamatna maca eta surat awak Nyi Titi ramoh poe asa lungse anu lain di kieuna teu karasa cipanon nyurudut mapai pipi. Ngarasa hanjakal anu lain memeueusan tina kaayaan nu jadi salakina boga cara kitu. Waktu Nyi Titi nyekel eta surat hatena ngarasa reuas ngadenge sora Suherman datang samalah kadenge sora Tarmedi balik deui. Gancang bungkusan jeung surat teh dibebeskeun kana kasur tuluy nyusutan cipanon ku saputangan bari kaluar nyampeurkeun ka Suherman. Panyanten teh bade teras Kang Maman pundungna teh. Nyi Titi bari nyarita kitu teh henteu nembongkeun paroman anu ngewa malah asa leuwih marah mai ti sasari. Saena wae Nyai, akang pendak di jalan sareng tuang raka. Kapaksa akang kabandang deui ka dieu. Tas ti mana man, mani teu papanggih geus 2 poe jeung saya. Bejana ari boga objek teh ulah disidekeman ku sorangan bisi kemerakaan. Tarmedi bari seuri. Biasa wae med, teu kudu dikomentar deui. Pokona mah teh ST. Walar Suherman bari dongkok ngalaan sapatu guprak dialungkeun ka sisi panto. Oh, ku tante kitu. Syukur wae ari sukses onaman. Sugan wae saya bisa nurut ka ente aya namanya. Tarmedi bari ditungtungan ku seuri ngahaha. Waktu Tarmedi cacarita kitu leos Nyi Titi ka kamar bari nungtun anakna bluk nyuuh kana anggel ngaguk-guk cerik nu can puguh rusiahna nu jadi salaki. Kieu man pangna saya ngaja balik deui ka dieu teh sanyana mah perlu pisan ka ente. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.